Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng wengi ka sadayana, wilujeng tepang deui sareng Balehideung channel. Anu mana dina dinten Sabtu ieu wengi minggu panginten. Hapunten aduh jadi belepotan kieu ya. Tos nincak kanu bade ka 17 pangintennya. Anu mana mudah-mudahan para wargi sadaya sing dipasihan kesehatan jasmani, kesehatan rohani oge teu hilap, mudah-mudahan Gusti Allah di mana wae ayana urang teh tiasa nang tayungan panginten kitunya. Sareng nadeui urang mudah-mudahan sing dipasihan kaberkahan oge kasalametan. Amin Allah ya robbal alamin. Dina wengi ieu simkuring bade nyandak hiji judul dongeng nyaeta sapertos biasana sakumaha program sikuring dina sesih saum ieu nyaeta hoyong ngidangkeun dongeng Sunda, dongeng enteng kanggo maurang kalih, tapi mudah-mudahan ieu dongeng teh sing aya guna sareng mangpaatna pikeun urang sadaya termasuk simkuring panginten kitu. Tah ku kituna bilih nyangkolong kana waktos rupina aya wae panginten anu diantawis para wargi sadaya. Naon ya kira-kira Balehideung channel bengi ayeuna ngadongeng teh kitu panginten. Tah mari tarik suara motor dina wengi ieu dongeng ku abdi bade disanggakeun ka para warga sadaya kalayan judulna nyaeta Sasakala Pare jeung Dewi Sri gitu. Tak kumaha panginten di lebetna ieu judul Sasakala Pare jeung Dewi Sri teh caritana kumaha mangga wilujeng ngadangukeun. Kacaritakeun dina hiji zaman kasebut aya hiji taman endah sinareng damai nyaeta Taman Swargaloka. Dina tempat eta cicing hiji jalma nu ngaranna Sunan Ibu nu keur nungguan kadatangan Dewi Sri Pohaci Longkancana. Dewi Sri ngalaporkeun yen di hiji tempat di bumi nu ngaranna Buana Pancatengah teu acan aya cahaya. Cihaya panginten sanes cahaya cihaya. Cihaya teh mangrupikeun hiji kabutuhan hirup kabeh. Mireng hal eta Sunan Ibu miwarang sangkan Dewi Sri angkat ka Buana Pancatengah. Panginten Buana Pancatengah teh alam dunya pangintennya, alam dunya atau nabi bumi pangintennya. Dewi Sri henteu nolak mangkat, maksana mangkat ka Buana Pancatengah. Nu penting mangkat teh di baturan ku Eyang Prabu Guruminda. Permohonan Dewi Sri oge dikabulkeun ku Sunan Ibu saencan mangkat ninggalkeun Swargaloka. Eyang Prabu Guruminda calik bersemedi nuhunkeun petunjuk Hyang Dewata. Santos anggeus semedi sinareng kenging petunjuk sareng kasaktiana anungan dina sakajap rupa Dewi Sri ngabentuk jadi sahiji endog. Tah parna sadaya jadi endog ya. Kumaha carita salajengna mangga. Sanggeus kabeh persiapna anggeus terus mangkat beh yang Guruminda ngiring Dewi Sri sareng tujuan negara Buana Pancatengah teh
Dewi Sri anu ngawujud jadi endog disimpen dina kotak nu ngaranna Cupu Gilang Kancana. Prabu Guruminda sanggeus sababaraha lamina ngapung ka setiap penjuru kaler kidul ngulon ngetan anu akhirna dina hiji mangsa Cupu Gilang Kancana kabuke jeung endogna teh anu aya di jerona murag. Maksud kabuke teh maksudna kabuka pangintennya enggak perasa orang lajengkeun we. Geus jadi kahayangna anu maha kawasa eta endog teh murag di hiji tempat anu mana eta tempat dicicingan ku Dewa Anta. Dewa Anta anu terangan di tempat cicingna aya endog. Mangkana eta endog teh diingu sanggeus sababaraha waktos lamina eta si endog teh netes nya terus lahir hiji wanoja anu geulis anu teu aya babandinganna anu teu aya lain nyaeta Dewi Sri ya gitu. Dina sajeroning kadewasaanna anu geulis pisan mangkana kasabar berita sakabeh nagara pedah kageulisanana jeung sang putri teh. Terus pada daratang para raja anu maksudna rek ngalamar sang putri anu rek dijadikeun pameswari. Jadi si horeng lain urang wae nya jadi raja oge lamun ngadangu anu geulis mah geuning daratang. Dewi Sri ngengingkeun pinangan ti para raja, tapi Dewi Sri henteu ngarasa bungah pedah lamun manehna narima pinangan berarti manehna geus ngingkar tugas dimandatkeun ku manehna, anu dimandatkeun ka manehna. Ka unggal raja oge entos dijelaskeun yen maksud kalahiranna eta sanes pada padu jeung neangan calon salaki, tapi jeung ngalaksanakeun tugas ti Sunan Ibu ti Taman Swarga Loka nyaeta kanggo ngadugrahkeun cahaya ka nagara gelar Buana Panca Tengah. Tapi sanajan keterangan parantos disampekeun lamaran teu wae daratang jeung kusabab kitu akhirna Dewi Sri ngaraos tekanan batin jeung udur. Bekilah penyakit nu karaos Dewi Sri beuki parah dugi kadongkap waktos sang putri nyampekeun mandat terakhir lamun dongkap waktos abdi maot jeung lamun abdi parantos dikurepkeun herek aya keanehan-keanehan di pusara abdi jeung akhirna ku kahoyong nu maha kawasa Dewi Sri oge mau gitu. Bener wae naon anu diamanatkeun ku sang putri akhirna jadi kenyataan. Dicaritakeun dina hiji poe aya aki nini nu keur milarian suluh jeung milarian dahareun kanggo bekal hirup duaan. Waktos aki jeung nini kenging hiji pusara nu parantos jadi pepelakan anu can pernah dipanggihan jeung ditempo saumur hirupna. Dina bagian hulu jadi tangkal kalapa, dina bagian leungeun jadi tangkal bubuahan, dina bagian suku jadi tangkal bolet, sedangkan dina awakna jadi tangkal aren atawa nao atawa gula. Sareng hiji deui pepelakan anu mani aneh jeung can pernah aki jeung nini nemukeun eta tangkal jeung kakarak ningali oge nyaeta sareng kae tatangkalan anu daunna sae buahan keur hejo ben keneh, maksudna keur hejo keneh buluan sare oge. Akhirna aya niatan ti aki jeung nini kanggo miara eta tangkal aneh jeung dibersihan pusara jeung sakuriling tangkal eta. Sakitu tina poe ka poe, minggu ka minggu ku kasabaran jeung katekunan pepelakan eta pia dipiara teh teu karaos waktos parantos bulan kalima. Buah nu tadi hejo teh ngeusi pinuh jadi buah nu sadahan eta tungkul saking ku beratna. Ku kasabaran jeung kayakinan selain ti itu yang hayang nyaho sampai kumaha jeung naon sabenerna eta tangkal aneh.
Saentos sababaraha lami bade bulan kagenep ditingali deui tangkal eta jeung siki-siki buah tadi teh jadi karoneng resep lah ningalina pokokna. Saentos kaduana ngahuleng akhirna aya niat rek metik eta buah. Sacan diala eta buah teh diasaan heula pak da eusina teh bodas jeung amis rasana. Aki jeung nini nyiapkeun dupa jeung seuneuna kanggo meuleuh menyan kanggo menta izin ka Hyang Widi. Santos meuleuh menyan dipotong eta tangkal nu dimaksad jeung manip ngejat ajek aki jeung nini teh pedah dina dahan anu dipotong tadi ngaluarkeun cai bening sinareng seungit. Tapi kanggo aki jeung nini henteu hanjaka kusabab apal yen ieu parantos jadi ka hoyong nu maha kawasa. Tapi aya niat kanggo melak eta tangkal deui jeung siki-siki buah tadi dipelak deui di sakuling pusara Dewi Sri. Kaajaibanana oge kajadian deui kusabab ku sakarejep ge siki-siki tadi nu hirup jeung entos buahan koneng oge. Aki jeung nini langsung nuar jeung sakerjep oge je pelak deui siki-siki eta teh terus kaulang terus nupulkeun deuketan nepikeun ka siki-siki koneng eta meuni loba pisan. Ku kajadian eta aki jeung nini jadi lieur. Duanana saling pahuleng-huleng. Teu aya keputusan. Hayang mere aran bingung duanana. Kulantaran duanana jadi bingung ujug-ujug eta nini teh ngusulkeun aran kumaha lamun sakirana eta disebut paparelean cenah kitu. Meureun antara keduana bungan teh keputusan akhirna paparelean we kitu tah. Kadieu-kadieuna akhirna eta buah teh disebut pare atanapi padi kitu. Tah tidinya akhirna anggeus carita teh. Jadina ayeuna di Tatar Sunda nu dimaksud nyaeta nagara buana Pancatengah. Tangkal jeung buahna anu dimaksud pare eta mangrupeun cita-cita Dewi Sri Pohaci long kancana kanggo ngalangkepan hirup nu disebat Cihaya. Kusabab kitu jalmi-jalmi nu sok nyebutna Dewi Padi nyaeta Dewi Sri tea rupina carita sasakala pare jeung Dewi Sri teh dicekapkeun ku kadinya wae. Mangga wilujeng ngajalankeun ibadah saum anu ka-17 dinten enjing. Tisim kuring mung sakitu hampura anu kapiteda mudah-mudahan sadayana sing sarehatnya. Mangga permios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.